Cacan damang. Main di dia Mang Cacan damang nya kuduna main di ditu. Calana naon mah ieu pakai jaket tilu rangkap. Anjing, harudang gitu euy. Mama pakai helm. Kita pare. Orang baju emat teh kuat. Sila jadi dukun can, nah geus dukun itu. Kok be ngajeje aja can di IG lah. Teh pare. Temak akhirnya euy, temak ku ieu ku shotgun 2 euy. Nih, yang sebelah kesanguan, Aisyah gagal ginjal. Mah eta Mang Cacan rek ka mana? Rek rolling, rek gigitikan. Gang saran euy. Mau bisa. Abi acil. Ayo mah ke Cikarang. Tah ieu euy. PTM boga ieu naon ya? Ka Mang Cacan. Kok ka disiksa? TM Itu bukan kan saya rumah anak sayangan emak paling soleh paling bager. Minjem jaket euy. Terus kalau ini keluar aku jadi saya. Oke, pertama-tama kita memakai jaket Dorkop dulu guys ya. Mang Cacan skill outfit ka Lembang. Siap. Lembang mah tiris euy. Kudu buni euy. Rek udah ke Lembang. Pertama-tama kita memakai jaket ini dulu. Lalu kita double. Iji, karek isi. Gelembung gitu halus mah nu gelembung. Aya gelembung aya. Terus sopak iris ya ka Lembang mah. Si asup angin. Lembang mah euy dinginna bener pol euy. Well. Lalu kita memakai gelembung yang tidak berkupluk. Anjing, harudang ini kupluk. Gimana lah kan? Ayo gitu banget. Ya kumaha jaket goblok. Ini anjing gitu. Lain gurana kernaon itu. Itu naon goblok masker naon? Goblok. Yang jarawana anjing. Ya jarawana jaket. Cai gua kasih ke jarawana. Alah, anjing lengkap kieu. Rek dua cenah hiji deui. Hiji deui mah eueuh ge jubah wae. Bahaya naon we lah. Ini tilu rangkap gua. Bukan apa gue bisa kau. Mak tuleungeunna itu leungeun pesak itu. Alah, anjing. Anjing, badut. Gue baik pakai lah dari iris. Sini nasi dua ada jubah ya guys ya. Kemana Mang Can? Mang Can mereka mana? Cuma ini kita ngaleu. Ayo nak itu kan harus. Ya harus dipulkan itu tak ganteng gitu, Can. Kenapa nih sih? Anjing coplok. Itu bisa dilandai. Jaman batur. Jaman batur sih. Kumaha? Di helm deui itu berarti. Erek samet sedih mau